sukses. Sekarang lancar duet dalang. Welap sagrep GH3P. Mudah-mudahan nih abadina surgana Allah Subhanahu wa taala nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring. Pemirsa nu di mana wae ayana, wilujeng siang, wilujeng wengi, kumaha nu nonton sadayana sewang-sewang. Simkuring ayeuna bade majeng ka Kuningan nyumponan ulama di Abah Haji Amir di Desa Walahar Cager. Anu jadi spesialna dalam sayana nyaeta duet dalang. Duet dalang dinasti Giri Harja antawis putra Gereja Tilu sarang Giri Harja Tilu putra nyata pangarsa Pak Haji Dadan Sunanar Sunaria omat diantos tingalikeun we pokona mah dina laraga nabeuh deui hatur nuhun. Muji syukur kayang agung kayang Wilujeng wengi barai YouTube alhamdulillah tos dugi Kuningan. Tadi dugi heula ka Windu Haji kabumina Pak Haji Yayan di Pasian Batu Akih tuh. Alhamdulillah. Ayeuna satacan magelaran simkuring sareng prakru bade Mam Etong. Etong khas Indramayu eretan Nang Dodi luar biasa pokona. Ame tenaga fit kayak di panggung lagi rame insyaallah. Ayo orang tua ngelak. Sampurasun baraya Giri Harja Tilu channel. Dinten ieu kita akan melakukan Indonesia menyatu ya. Dengan ikan etong gitu ya. Ya, sederhana. Lagu buhun payaya Tanjung Siang warisan para luluhur. Ayah Bapak Haja
tilunya kamari teh nya. Allah nya kaping 3 September. Kaping 3 September teh hari kelahiran Abah. Muhun. Nya. Sok emu teh ka Abah da wala. Heeh. Nineung A. Nineung ka Abahnya da walanya. Nya. Heeh. Ngadidik si laing, ngadidik dewek. Heeh.
Tapi kata mereka sempetan kain. Wah. Setan sia. Ai sugan teu moal kadinya aing. Cik ah. Eueuh dina syariatna nu kitu patut. Naon cenah teh? Heuh kitu. Teu kitu ah. Poho aingna. Hah? Poho. Euy poho mah teu naon atuh. Bisi ka itu nepi ka hareupeun ka urang makeun bae da sabar jelema na. Kumaha sia we lah. Heeh. Weh, ya hatuh ya aduh. Manya poho sedeh. Hampura demi Allah aing mah. Hilap. Aslina asli okeun bae kayak gitu mah. Mau jadi nyeri hati ka aingna. Wah, ya atuh geus atuh. Sia mah beuki anjing lain poho. Hilap. Montong sekali ge dia. Tanya geus moal-moal aing mah. Heeh. Atuh buru atuh. Moal ah, kagok sekali dia menganggeuskeun. Moal. Ah, sia mah. Aing geus ridho henteu sia mah. Heeh. Kurang ajar sia. Weh takok sia. Atuh sia. Sok. Lah, kan. Anjing. Ya goblok. Anjing. Ya. Setan. Tuti uasa para kanca. Hapunten bilih langkung sahur bahe carek tiga jebur sahur ti soledat leta nedak tawakuf kasadayana mangga kasadayana hapunten samulia kalepatan sakitu ti dinasti Giri Harja Tilu insyaallah engke bakal patepang deui hatur nuhun cap. Sukses. Sekarang lancar duit dalang. Welap subscribe GH3P. GH3. Atur nuhun ka Paji Dadan ya. Atur nuhun ka Paji Oga. Atur nuhun. Oh, kedah ngangge masker. Pamit cenah Ames Safety. Nedak serikat Ayah papu sareng kapara karuhun yang akan yepang bakti palili paramati deui nyangakeun Alhamdulillah terus rengse sadayana dari tos tepang sareng Abah Amir pamangku hajatna langsung OTW di pulang. Margi capek. Yang jadi mah da daya wargi teh naon jadi kuwi. Pokona tong hilap, subscribe, komen, like, share, toya loncengna di Giri Harja Tilu Putra Channel. Sareng PGH Tilu Channel. Hatur nuhun. Bagaimana? Alhamdulillah lancar acara duet dinasti Giri Harja 3 Kidalang Bapak Haji Dadan Sunandar sareng Kidalang Anom juga suara Sunandar di Desa Walahar Cager, Kecamatan Lur Agung, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah lancar. Pokoknya nama sukses kangge dinasti Giri Harja Tilu. Pangabakti mah kurang serah, pangabakti ti seueuseuy.